Wilujeng enjing pemirsa, patepangdi sareng abdi Dede Ali. Warta ayeuna nyata pemberantasan DBD. Kau ngantisipasi DBD, Dinas Kabupaten Tasikmalaya mempoging bumi-bumi warga. Kanggo lebih jelasna, hayu urang terjun ke lokasi. Penyemprotan haseup kaumeuhan reungit sareng jentik dilakukan ku Dinas Kasehatan Tasikmalaya. Saluran cai atau got-got sareng tempat-tempat anu jadi sayang reungit jadi sasarana. Sareng bumi-bumi warga henteu hilap tina penyemprotan. Puging ieu kanggo ngantisipasi nyebarna DBD anu tos nyerang sawatara warga di Tasikmalaya. Data ti Dinas Kabupaten Tasikmalaya salami musim hujan di bulan Januari atos aya 45 warga anu kaserang ku DBD. Di Tasikmalaya Dede Ali ngalaporkeun.